takang sadar kana kaayaan kararesan atuh candi teh seueurna 888 tah kangonohonan hiji deui mah anjeun we nu bakal jadi candina cek Bandung Bandawasa atuh ngadadak alam ngadadak angkep tur hujan kacida gedena ngabaseuhan eta patempatan nu akhirna cariosan Bandung Bandawasa saciduh metu saucap nyata Rorojongrang ngadadak jadi candi nu disebat Candi Prambanan. Ngajang elek malih warni jadi araca nu ayana di tengah-tengah eta kaayaan Candi Prambanan anu tempatna nyaeta di Nagara Baka nu ayeuna mah disebat Candi Sewu. Atuh pamugi dongeng ieu sing janten panglipur kalbu atuh nu saena kanggo kanca sadaya anu aweuna mah panginten aya di Simkuring. Hapuntenna ieu jajar carios Candi Prambanan tamat.